Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocak channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pambebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocak anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, kaayaan di pasar baru keur memeujeuhna rame sabab harita poe pasar. Loba jalma ti suklak nati siklukna, boh nu dagang atawa nu rek balanja. Samalah tetinggalin tukang sulap oge pipilueun ngaramekeun kaayaan di pasar. Atuh di pasar teh jadi teu puguh dedengean. Komo harita teh aya tukang sulap mangkal di nu rame, gawena ceuceuleuweungan bae teu eureun-eureun. Hayu kadar yeu. Mangga geura saksinan kaanehan-kaanehan anu bakal dipintonkeun ku simkuring. Cek waku nu geus aya saminguna dagang obat keliling ti pasar ka pasar bari mintonkeun sulap minangka cara pikeun narik perhatian kanu rek mareuli obat. Ari obat anu dijualna teh rupa-rupa kajaning obat batuk, obat rieut sirah jeung sajabana, malah ngajual racun beurit sagala. Ngadenge aya tukang sulap nu harita keur norostos ngomong teu eureun-eureun. Sakur jalma anu ngalaliwat ka hareupeun waku pating ngalieuk tuluy nyalampeurkeun hayang nyaho sulap naon anu rek dipintonkeun. Harita waku katempo sila anekak dina samak dirariung ku nu rek narongton sulap. Ti mimiti kolot budak awewe lalaki geus teu salabar hayang gancang nempo sulap nu rek dipintonkeun ku waku. Kulantaran nu rek narongton can pati loba. Celengkeung deui harita waku teh ngomong, sorana ditarikeun bari rada semer niru-niru sora embah. Mangga geura karumpul. Urang saksinan pintonan sulap waku. Karumpul. Rengse nyarita kitu. Breng harita teh loba jalma ngaronom ngariung waku. Barudak naragog bahareup-hareup. Satu kangeunana kolot awewe lalaki narangtung. Maranehna geus teu sabar hayang nempo atraksi waku dina mintonkeun sulap. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi pagegelek kalayan seah kudu ngaromong patarik-tarik. Eta Andika anu jangkung harik sia ulah ngahayangan dewek. Hayang nempo jelas dewek teh. Cek saurang nini-nini bongkok anu nangtung satu kangeun jelema nu jangkung. Jelema nu jangkung teh ngalieuk ka si nini tuluy pok ngomong rada tegeug. Ge, pira aku ngahalangan? Si ninina bae atuh nangtung sing jajag. Ulah bari dongkok itu. Nyapu gua atuh kahalangan. Sok nangtung sing bener. Ngadenge anu ngomong kitu, sigana si nini teh ngarasa kasinggung. Tuluy ngomong bari nyentak. Ngomong naon sia teh? Nyindir ka aing? Aing nangtung sakieu ajegna. Harik pindah ka tukang. Bari trok harita si nini teh nakolkeun iteuk kana sirah jalma anu ngahalangan manehna. Atuh goak eta jalma teh ngagoak. Waduh, Nini, kira-kira atuh ay. Memangna sirah dewek teh dianggap tunggul? Wiwit eta jalma teh nguliwit ka tukang bari nyekelan sirah. Ngadenge kaayaan jadi ribut. Waku nangtung tuluy hohoak. Mangas, montong ribut. Ngaganggu konsentrasi dewek. Sok Nini, nagog tah, ngajejer jeung barudak. Geus cicing, tong loba omongnya. Gog si Nini teh nagog nurutkeun parentah waku. Ngan kaget lain dikieuna. Barang gog nagog bujur si Nini teh ujug-ujug disada. Rep. Liuk budak anu nagog gigireun si Nini ngalieuk. Bari harita teh manehna nungkrup irung.
budak teh kulutus. Wah, si Nini mah rajeun sungutna cicing, bujurna nu ngomong teh. Waduh, jeung bau kentang buruk deui. Jeung budak teh nangtung, tuluy nagogna pindah. Tuluy nagogna pindah. Komo budak nu nagogna tukangeun si Nini mah, ngadenge bujur si Nini di sadak kitu teh, kuat ka ngalenggak. Bari tuluy harita nagogna teh pindah, nuturkeun baturna. Nempo kaayaan kitu, wakuwu asa kaganggu, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong. Ni, kumaha sih? Dititah ulah ribut kalah beki dihajakeun. Jeung deui boga bujur abig teh, tunda di imah. Ulah dibawa ka dieu, ka didu bari ge. Ngaganggu bae batur. Sok cicing, tong loba ugat. Dasar si Nini, najan geus kolot oge, gede keneh wawanen. Disentak kitu ku wakuwu, jung manehna nangtung tuluy hohoak bari tutunjuk ka wakuwu ku iteuk. Ngomong naon sia teh? Baruk bujur dewek butut. Ya, baheula mah keur ngolah. Bujur dewek teh ngagendang. Matak pika uruyeun lalaki jangar. Ayeuna rabik teh geus kolot. Sok gancang rek main sulap teh moal. Dewek panasaran ya, hayang nyaho sulap si laing. Geus kitu mah gog deui bae si Nini teh nagog. Pret deui bae bujur si Nini teh disada siga tadi. Atuh lengak sakur jalma nu aya tukangeun si Nini mah, pating lalengak bari tuluy arongkek. Ari nu boga dosana mah nyatana si Nini, ih ongkoh-ongkoh we. Bari tuluy kadenge ngomong sorana maning engkreng. Age atuh rek main sulap mah. Dewek hayang nyaho sepak terjangna. Sekalian pang nyulapkeun sisig sina jadi duitnya. Ieu wakuwu teh ngalieuk ka si Nini, tuluy kadenge ngomong sumumorongos. Ngomong naon bieu teh? Eueuh dina teorina euy. Sulap sisig jadi duit mah. Aya oge sisig jadi ieu yeuh. Wakuwu ngomong kitu na teh, bari ngaluarkeun oray-orayan tina bahan karet. Cikikik si Nini teh seuri. Dasar tukang sulap belegug. Samarukna dewek rek sieun kudu kitu. Pokona dewek mah rek ngetes kana keahlian si laing. Ya tewak. Cek si Nini bari kusiwal ngaluarkeun sisig tina sungutna, lung dialungkeun ka wakuwu. Atuh lengak wakuwu teh harita ngalengak sarta pos sisig teh ngeplos. Satu kangen wakuwu harita teh aya budak keur ai mani calangap. Atuh para mitra plus eta sisig teh abus kana sungut eta budak. Buri lang budak teh matana buncelik, tuluy cegoh batuk. Cereng harita sisig teh ngaceleng tina sungut eta budak. Jadol teh. Aduh, naon ieu? Asup kana sungut uing. Wah, naon ya? Geuning siga bako ngaguruntul. Sisig teh diilengan ku eta budak. Tuluy lung dialungkeun ka budak nu sejen. Anu kabeneran harita teh naragog dihareup, lolobana budak lalaki. Kaayaan harita jadi paciweuh. Kaayaan harita jadi paciweuh. Komo barang sisig geuna ka budak anu kolorna soek. Terus harita sisig teh abus kana jero kolorna. Atuh gurubug budak teh ngagurubug. Ujung manehna nangtung, pluk sisig teh murag. Kot dicokot ku eta budak, tuluy lung dialungkeun ka lebah si Nini. Sarta ku kabeneran, terus harita sisig teh asup kana jero kutang si Nini. Barang sisig asup kana jero kutang, cikikik si Nini teh seuri maningehke. Wah, dasar sisig ajaib. Aneh teh geus aya kana sataun leuwih marengan dewek. Sigana mung pisahnya jeung dunungan. Ayeuna ngahep-hep na jero kutang. Geus kitu mah teu sakara-kara kaayaan jadi jempe. Waku satuluyna nangtung, bari leungeuna nyanyekel oray-orayan tina bahan karet. Tuluy kadenge manehna ngomong tarik. Hapunten ka para wargi sadaya, neme tadi eta mah etang-etang pemanasan. Ayeuna sim kuring bade ngayakeun pertunjukan sulap. Namung sadayana sim kuring bade ngenalkeun heula rupi-rupi obat mujarab. Tah ieu obat anu bentukna kapsul, hasiatna kanggo nambih stamina kaum lalaki.
supaya rumah tanggana teu awet rajet. Ngomong kitu teh waku bari nemongkeun kapsul sagede inung suku. Nempel ukuran kapsul sakitu gedena, saurang lalaki kolot ngomong bari ngabiri gidik. Ih, obatna nahaon manis sagede inung suku? Kumaha cara nginumna, Pak? Eta mah obat kuat genggerong sugan. Ambeh jadi ahli ngomong siga si laing. Yep, waku ngaliep ka eta jalma tuluy pok ngomong bari morongos. Ngomong naon bieu? Ya, bisi si laing hayang yakin, sok acakan heula nginum ieu obat. Tah, engke datang ka imah, abong lamun teu diulang gaper ku pamajikan. Dia omong kitu, cikikik eta jalma kolot teh seuri. Embung ah, nginumna oge paur, bisi kapuhulan. Jeung deui da dewek mah, geus teu boga pamajikan. Kadenge lalaki kolot ngomong kitu, waku ubang kenu. Tuluy kadenge ngomong deui. Geus ari teu niat meuli obat mah tong sok loba alesan. Komo teu boga pamajikan mah, rek sosonoan jeung saha? Jeung me. Sok mangga, saha anu minat ieu obat ngan kari sasiki. Mun eueuh nu minat, ieu obat rek diinum ku dewek. Harita keneh obat teh diinum ku waku. Teu lila ti harita waku ngaluarkeun deui obat. Ayeuna mah bentukna teh cair nu diwadahan botol kurut wadah kecap. Tuluy kadenge harita waku teh ngomong bari nemongkeun botol obat. Tah, nu ieu mah obat khusus keur kaum awewe nu hayang tetep geulis jeung awet ngora. Supaya unggal poe teu dipolototan bae ku salaki. Kadenge waku nawarkeun obat jang awewe, si Nini nu keur nagog bari nyekel iteuk katempo curing hak. Tuluy pok ngomong sorana maningengkreng. Tah, kabeneran ya. Aya obat jang awewe. Kumaha ujang? Menang lamun ieu obat diinum ku Nini. Geus lila Nini teh tara nginum obat samodel kieu. Bulan kamari bae Nini teh hayang langsing nginum obat cacing. Yep, waku ngalieu ka si Nini. Tuluy ngadeuketan bari pok ngomong. Yah, Ni, ieu obat teh diinumna kudu ku awewe nu boga salaki supaya tetep harmonis. Ari awewe model si Nini mah geus lain waktuna kudu nginum obat samodel kieu mah. Mun erek ge obat nu ieu yeuh. Cek waku ngomong kitu teh bari nemongkeun obat racun beurit. Nampo waku nemongkeun racun beurit, si Nini teh gentak nangtung tuluy ngarewak eta botol. Breh katempo ku si Nini, dina eta botol aya gambar beurit keur jungkir. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan ka waku. Weh, tukang obat kurang ajar sia. Aing teh direken beurit gering. Ngahina pisan sia. Cek si Nini bari hiuk, habak. Harita teh ngababuk bujur waku ku iteuk. Atuh gorohok waku teh ngagoap. Aduh. Ampun. Eta mah gambar beurit so teh cap. Jadi eta obat teh obat awet muda cap beurit jungkir. Ulang si Nini ngahulang, tuluy nyelengan botol bari sungutna kunyam-kunyam siga nu keur maca. Satuluyna kadenge si Nini ngomong. Oh, kitu maksudna. Ngomong atuh ti tadi. Geus atuh hampurannya. Ngan ieu obat ku Nini rek dianjuk heula. Engke bayarna lamun Nini geus salin rupa jadi ngora deui. Koyong si Nini teh indit teu ngadago jawaban ti waku. Nempo si Nini indit bari ngajingjing botol obat racun beurit, waku teh nyikikik seuri. Top tas ya, rasakeun Nini. Sakali nginum oge moal teu limbung sia. Ari nu narongton, harita geus mimiti seah. Maranehna parahi ngomong ku kulutus, dumeh waku can prak bae mintonkeun sulap. Kadenge salah saurang anu nongton nyaeta saurang budak lalaki harita ngomong. Pak, rek sulap ta moal? Mun moal wing rek balik. Waku ngalieu ka eta budak, tuluy kadenge nemalan. Ke heula jang tenang. Tong salempang, pasti si bapak rek mintonkeun sulap anu can aya di nu sejen. Pokona mata kelok. Sok si ujangna diukeula sing tenangnya. Bapak rek ngaladuit heula. Heula jang tenang. Tong salempang, pasti si bapak rek mintonkeun sulap anu can aya di nu sejen. Pokona mata kelok. Sok si ujangna diukeula sing tenangnya. Bapak rek ngaladuit heula. Sok atuh jang, dah meuli heula obatna. Kabeneran bapak ngajual obat bodoh.
Jadi mun si Ujang minum ieu obat bakal jadi budak pinter. Song harita teh waku ngasongkeun anu disebut obat bodoh teh. Bentukna kapsul sagede cau Ambon. Huleng budak teh ngahuleng matana melong kana kapsul anu sakitu gedena. Sarta teu lila pok manehna nyarita. Nya sok lah, uing nyokot hiji. Tapi engke bayarna mun uing geus jadi budak pinternya. Kerawak budak teh ngarewak eta obat, koloyong indit teu permisi acan. Sajungna eta budak indit, waku ngahuleng teu ngarti ku polah eta budak. Nyana budak teh kalah ka inditnya. Cenah rek nempo sulap. Wah, aing kabobodo ye. Tetela eta budak teh pinter. Buktina aing katipu. Wah, sial. Dasar budak atah warah. Awas ya. Panggih di jalan diasupkeun sia ku aing kana kotak sulap. Gerentas waku, bari tuluy kadengnya cacarita ditujukeun ka panonton anu lolobana barudak wungkul. Mangga ayeuna kuring rek mintonkeun sulap. Sok barudak siap-siap. Ulah ributnya. Ceg waku harita teh kana kotak sulap, tuluy kadenge deui nyarita. Tah, ayeuna sulap anu kahiji nu bakal dipintonkeun nyaeta kotak ajaib. Ieu kotak bisa nedunan sakahayang urang. Cing sok si Ujang, hayang naon? Cebutkeun ngaran dahareun ka seneng si Ujang anu kira-kira bisa muat kana jero kotak. Cek waku bari nunjuk ka budak anu nagog panghareupna nu make sendal sasawangan. Atuh budak teh ka cidabungahna tuluy pok nyarita. Uing mah hayang boga sendal alus, Pak. Tah tingali ku si Bapak. Uing mah make sendal ge munang panimu. Cing acakan kotak ajaib teh. Bisa henteu mere sendal ka uing. Kuleng waku teh ngahuleng tuluy kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Teu lila kadenge ngucapkeun mantra kieu pokna teh. Simsalabim abrakadabra. Seplak harita tutup kotak teh muka. Kaget pikeun nu narongton. Malah waku mah harita teh nepikeun ka ti jengkang sabab tina jero kotak aya nu kaluar. Cleng, si horeng teh bangkong ceuhay nu kaluar tina eta kotak. Cleng, cleng, cleng. Harita bangkong ceuhay teh uclang acleng ngurilingan tempat nu dipake nagog ku barudak. Atuh kaayaan di dinya jadi ribut riweuh teu puguh. Komo awewe mah pating jerewet bari aradug lajer. Kaayaan kitu sigana kadengieun ku petugas trantib, atuh rikat harita petugas trantib teh buru tempat anu raribut bari tumpak sapeda kumbang anu kempes ban hareupna. Galeong, 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 kuprak. Sepeda teh anyog kanu dituju. Aya naon, mani raribut kieu? Beres trantib ngomong kitu, celeng bangkong ceuhay harita teh ngaceleng ka lebah petugas trantib. Sarta pok eta bangkong teh naplok dina irungna. Atuh, goak harita petugas trantib teh ngagoak. Wah, waduh. Naon ieu? Tolong. Cek bangkong ceuhay nu naplok dina irungna teh, harita dicekel ku leungeun katuhuna, bari dipencet. Kek. Kadenge harita bangkong teh disada. Harita bangkong teh dialungkeun sataker tanaga. Oleang bangkong teh ngoleang. Sarta pok harita eta bangkong teh keuna kana punduk saurang aki-aki. Anu kabeneran ngaliwat ka lebah dinya, bari ngajingjing daun kawung manis sabebed. Atuh harita goak si aki teh ngagoak. Aduh, jadol teh. Nyaon ieu? Kadek napok dina pundukna teh, ku si aki ditewak, tuluy ditempoan. Gurubug manehna ngagurubug. Teh, jadol teh. Bangkong ceuhay ti mananya? Bot euntrup dina punduk aing? Yang ajar sia. Cek si aki bari tuluy pelewar eta bangkong teh dibabetkeun. Kiliwing, plek. Bangkong ceuhay teh harita keuna kana sirah jalma awewe anu keur leumpang bari ngajingjing kantong keresek. Reg eta jalma teh leumpangna eureun. Gap kana sirahna karasa aya nu genyal. Kerewek nu genyal teh harita ditewak. Tuluy ku manehna ditempoan, goak teh eta awewe ngagoak. Tolong. Pelewar harita bangkong teh dibalangkeun ku eta awewe sarta plok bangkong teh harita murag kana dasaran tukang pindang.